pangbejakeun ka abdi berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat anu hebat ibadah tingali di gunung Syria di Lubnan aya guha sok ka dieu malaikat Jibril langsung datang ka dieu ya karim assalamualaikum begitu ngobrol eta jelema teh sapoe sapeting sarenangan saja ibadahna teh eureun-eureun salat baca Quran zikir jeung maca sholawat awakna ge geus lain awak model kos urang aya nu kudu ge di dieu bengek lain eta kur ibadah tapi cahaya dahana hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan malaikat Jibril kode kepala Masya Allah geus teh hayangeun nama milura ramean geus teh hayangeun nama ningali alam dunia hiji bae nu ditinggali teh akhirat malaikat Jibril kagum setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing kumaha kok hanya sadik kieu ngadileun oleh tuh sia serina mabok sia ayawan bae sia ku malaikat Jibril dideukeutan ka dinya cek benak hati anak muda ulah-ulah dek nulungan aing sia kanyawan ku malaikat Jibril geuteus hatena seperti eta langsung malaikat Jibril ngadeukeutan kunyana dia omong hei manusia lamun maneh manusia hei malaikat mun anjeun malaikat ulah coba-coba nulungan kaula ulama hiji bae minta tolong Allah cek malaikat Jibril nu mabok kieu heran mah langsung jana bebeja ieu Jibril utusan Allah tidak mau tahu sekalipun Jibril lamun deuk nulungan kula teh bisa ieu bae Allah masyaallah isi mabok kieu ya Allah mantap hati-hati Pak Kapolsek nu mabok jangan setiapnya mabok tangkep rantai saja Allah karim guys malaikat Jibril usul ka Gusti Allah ya Rabb aya dua sosok manusia maneh nu hiji ibadah di guha anu luar biasa nu hiji pemabok tetapi aya perbedaan pandangan ya Allah ya Rabb nu mana nu sabenerna istimewa menurut anjeun ya Rabb lamun dicaritakeun mah panjang cik pangeran Jibril bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000 bejakeun kanu mabok jajana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge teu salat ge nyana ngomong Allah mah telep sia kanu mabok bejakeun aing nu agung kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang sampai malaikat Jibril langsung datang deui ka guha ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah hayang mi'raj Allah bakal manggihan ka lanjut alhamdulillah tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum oh tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti ka aing geus aing mah ibadah geus geusan ku ari mah aing di ka kota deuk mabok ku ari mah dibalik Haji Jamal teh modelna
Allah bakal manggihan ka Aceh sebab Aceh ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah bisa terbisa ka Allah. Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 kaliang jarum. Mantap jaknyana. Allah mantep kudu ngasupkeun kaliang jarum 1000 iraha bae geus sekat antara kula jeung Allah jeung kula iraha bae berak penting jeung sabaraha bae deh bohong Allah bahagia sakitu mah ya Allah ya Rabb ngalah yang kaluhuran mantak nu mabok sing hade ye asal lama mabok korupsi bae bajingan teman. Nah cerita tentang Isra sering tertuju ke Kanjeng Nabi, cerita tentang Mi'raj luar biasa. Nu kuari dicaritakeun mah kumaha urang bisa Isra jeung Mi'raj lantaran percikan Nabi aya di hati. Dunia langit bumi katut desina dibuatkeun di hati moal mahi, tetapi Allah dibuatkeun di hati orang mukmin masuk. Masya Allah karim. Percikan Kanjeng Nabi ketika Allah qabdotan min nurihi segenggam dicokot dijadikan cahaya Kanjeng Nabi. Cahaya Kanjeng Nabi dijadikan manusia kabeh berikut di alam-alam. Ya Allah tersadar orang teh bahwa di diri orang aya percikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak moal datang ka surga ajeun kumaha. Kapolsek surga, Kapolres surga, Kapolri surga, cuman diperhitungkan heula kena ngojai di neraka jahanam sakira dari 1000 tahun. Lamun teu bener ya lewat kan itu lewat ke surga sih lewat deui teu kitu kemalalagaan jak kiai jeung ka neraka loba atuh komo polisi atuh ieu mah keur carita. Ya Allah ya Rabb lain urang anu menghukumi masuk surga jeung neraka Allah nu bogana hanya cerita Allah nu bogana. Maka manusia yang paling hebat Kanjeng urang penerusna paling istimewa kumaha setiap bertemu dengan seseorang ulah suuzon sebab naon aya percikan ilah kesalahannya hanya dirinya. Ketika orang kapanggih jeung pejabat baju kebesaran dipakai di jero dadana aya percikan ilahi jeung percikan Kanjeng. Masya Allah orang bisa pelukan sama-sama aya percikan. Adapun baju beda baju beda langkah di akhirat beda tempat wallahu a'lam. Tuh sama justru bae ya jelas mah aya percikan urang kapanggih jeung kiai apalagi nama sering zikir sering baca Quran sama-sama aya percikan ilahi aya percikan Kanjeng Nabi. Ketika urang kapanggih jeung kafir sarua bae mantak naon pelukan sama-sama hamba Allah di jero dadana aya percikan ilahi cuman tidak terbuka. Nah kapanggih urang jeung nini peluk nini kapanggih jeung jahe lebih erat tuh kahayang sia kan dasar bajingan. Kembali kumaha carana sangkan urang bisa Isra, kumaha carana sangkan urang bisa Mi'raj. Dalam artian Isra lempang ti peuting hartina lempang ada satu yang dicari hartina peuting adalah gelap ada satu yang dicari lantaran belum bersinar. Maka dengan Isra tidak akan husul ilallah kudu Mi'raj bertemulah Kanjeng Nabi dengan Allah maka urang Mi'raj gitu sok carana kumaha babari sebab di qalbu urang geus aya Allah di qalbu urang geus aya Muhammad cuman tinggal nyingkapkeun ada beres. Nah lamun urang ningali perjalanan para waliullah kabeh geus tersingkap. Syekh Maulana Mansuruddin bisa salengkah ka Banten. Lamun Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon ka Banten
cuman perem doang la ilaha illallahul jalilul akbar datang ke Banten bacaanana sakitu la ilaha illallahul jalilul akbar baca ku Haji Pendi la ilaha illallahul jalilul akbar sakat ka sumur model heran babacana aja eta keneh ayeuna teh aya Syekh Sarif Hidayatullah datang ke Banten Syekh Mansurudin datang ke Banten aya kunaon Haji Pendi ka sumur salah maca apa kumaha isi Masya Allah salah nyingkapkeunana hareupna ji hareupna nu disingkapkeun ulah tukang atuh kenal foto mah ya Allah ya Rabb nah singkapkeun hate urang ya Allah Allah ngadamel ruh aya tempat nu mentak dingaranan alam ruh setelah Allah ngadamel ruh ngadamel alam dunia saeunggeus Allah ngadamel alam dunia ruh diturunkeun hiji-hiji setelah dikhitab ku Gusti Allah dihitam ku Gusti Allah naon tah kaula lain pangeran anjeun golu bala syahid sungguh Gusti teh pangeran abdi roh wauh jeung Allah roh deket jeung Allah turunkeun hiji-hiji roh teh sesuai jeung tempatna ka jasad masing-masing melalui cai diturunkeun ka cai heula set baseuh ti cai diturunkeun ka lempung ka tanah maka bobolokotlah setelah diturunkan katanya diturunkanlah ke angin membekulah setelah diturunkan ke angin diturunkanlah ke seni jadilah keras ialah waya dewa kurang aya jasad terbuat tina anasirul arba'ah cai tanah angin jeung seni di tengah-tengah awak urang aya ruh singkapkeun geura supaya orang bisa Isra Mi'raj manggihan Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min al Masya Allah